Nusroniyahnya rusras mah dibangun teh ku sawiyah kulawamah lama ngacad gitu, panas hati maksa ujub aniaya ria bohong pohoan eta itu kanan banyak kali dengan jero dirinya ya. Amanah sampai di bah kelakuan diri salah teh lain diomean kalau dicacat pakong wah balik anjir lain diomean terus buku hari batur salah banyak aji panas hati tekaur batur maju ada katilu maksanya nya maksakeun bujeng-bujeng perkara hal dunia perkara ibadah ge ari maksakeun mah gitu, padahal entong bija tina maksa tapi bijana teh tina narimakeun. Ari narimakeun mah pan nerap wajib akli teh hukum teh mohon ai maksakeun mah usaha yang batur pada modal teu aya kumaha anu puguh mah meni keneh tarimakeun nu aya polahkeun nu aya teh dina kahalusan tah jadi modal teh tinu aya heula gitu. Ari maksakeun wah ka ditu ka dieu cokot ti dieu tapi kayak ngarubah nasib teh dirinya kan tinu bukti ngarubah nasib balik diri mana kan bagi muning tambahan ngarubah nasib mah eta we innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mah ngarubah perkara anu aya di kaum robah ku dirina